itu kudu bisa aja laras eta teh. Saya juga bisa sebagian keterangan dosennya puasa bakal nyapaatan ka ahlina. Ramadan bakal nuhunkeun ka Gustina nyaeta nuhunkeun kanu apalun eta Ramadan ka ahlina Ramadan. Jadi urang teh mudah-mudahan ngalaksanakeun puasa dina anu ayeuna jeung anu atos nyaeta sasi Ramadan kenalun ka urang. Nyamun sabab saurang Ramadan pek anjeun hayang naon eta Ramadan nyaeta muringan sakabeh jalma dina poe kiamat nyokotan eta Ramadan ka jalmi anu kenalin artina kanu ngajalankeun puasa dina bulan Ramadan tah dilamana jalma anu puasa dina bulan Ramadan eta Ramadan kenalin eta jalma anu ngalaksanakeun puasa sanajan eta jalma ngaku abdi puasa tapi eta hartina bohong dina ucapanana eta bulan Ramadan moal kenalin moal kenalin dicopot disodorkeun di hadapan Gusti Allah terus rek saur kitu saur Allah Ramadan ari anjeun geus kitu hayang naon saur Ramadan sasi Ramadan kaula hayang ijami di mahkotaan ni eta kalan mahkota kaagungan eta jalmi di mahkotaan segeun eta mahkota teh mampu nyapaatan kana 70.000 jalma gesok 70.000 jalma mana kita saudara-saudara sebenarnya sakan ieu Ramadan urang kenalin ka urang sararea lamun urang rugi nya eta jalma anu teu kenalin ke dina poe sasi Ramadan rugi kabina-bina gitu anu salajengna mana bika sikian mau ka ieu ka hatur jeung sadaya